Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi. Faslun fi ma'rifatil waqfi wal ibtida'i. Faslun ari eta hiji fasal fi ma'rifatil waqfi nu tetep dina mertelakeun nguningakeun kana tempat waqaf wal ibtida'i jeung tempat ngamimitian maca. Wa ba'da tajwidi kalil hurufi labuda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida'i wahya tuqsamu idzan salasatan tamun wa kafin wa hasan wahya lima tamma. Wa sareng kudu inget anjeun ba'da tajwidika dina sabada najwidan anjeun dina sabada ngaluskeun anjeun lil hurufi kana pirang-pirang haraf labudda teu meunang henteu eta nu misti min ma'rifatil wuqufi tina nguningakeun kana pirang-pirang tempat waqaf tempat eureun wal ibtida'i jeung tempat ngamimitian maca. Waya sareng ari itu wukuf tuksamu eta dibagi itu wukuf idan salasatan kana tilu idan zaidah tamun tegasna kahiji waqaf tam waqafin sareng kadua waqaf kaf wahasanun sareng katilu waqaf hasan wahya sareng ari itu wukuf lima eta tetep karena perkara tamma geus sampurna itu ma eusina ma teh ta'alluq fil lafdi wal makna hubungan dina lafad jeung makna. Hubungan dina lafad maksudna i'rab fil mana hartosna kaitan maknana. Murad bet sabadana anjeun terang karena cara najwi dan huruf sok anjeun kudu terang karena tempat-tempat waqaf jeung tempat-tempat ngamimitian maca. Anu mana tempat-tempat ngamimitian maca teh moal diuninga kecuali ku nguningakeun kana tempat waqaf. Atuh ari kitu mah kudu terang naon tempat-tempat waqaf. Tah ku musannif dijelaskeun bahwa waqaf teh kabagi tilu. Di mana cenah ieu make bisa kabagi tilu tah wahya lima tamma ieu bagian nu tilu teh bi tibari ta'alluqil lafzi wal makna ningali kana arah-arah hubungan lafaz jeung makna. Nu kahiji aya waqaf tam, nu kadua aya waqaf kaf, nu katilu aya waqaf hasan. Ngan ieu mah bagian waqaf anu spesifik. Anu leuwih umum nama waqaf teh kabagi opat. Kahiji aya waqaf intidori, nu kadua aya ikhtibari, nu katilu aya idtirori, nu kaopat aya ikhtiari. Tah tina waqaf anu ikhtiari aya opat. Kahiji waqaf tam, kadua waqaf kaf, katilu waqaf hasan, kaopat waqaf qabih. Ngan waqaf qabih ku musannif teu dimasukkeun kana bagian waqaf di dieu sabab engke aya penjelasana di akhir. Fa illam yujadi ta'alluqun aw kana ma'nan fabtadi fatamu fal kafi wal abdon famna'an ila ru'usal ayi jawiz fal hasan. Fabtadi mangka kudu ngamimitian anjeun. Fa illam yujad mangka upami teu dipendakan naon ta'alluqun hubungan lafaz jeung makna fatamu mangka ari waqaf eta waqaf tam au kana atawa kabuktosan itu ta'alluq maknan eta tetep dina maknana wungkul fal kafi mangka ari waqaf eta waqaf kaf walabdon jeung lamun kabuktosan ta'alluqna teh dina lafadna wungkul pamnaan mangka kudu nyegah sanyana anjeun ila ru'usal ayi kecuali dina pirang-pirang pokok dina pirang-pirang ayat jawiz mangka kedah ngameunangkeun anjeun fal hasanu mangka ari itu waqaf eta waqaf hasan.
Ayeuna naon anu dimaksud waqaf tam, naon anu dimaksud waqaf kaf, naon anu dimaksud waqaf hasan. Kahiji waqaf tam, di mana bae cenah tempatna waqaf tam, tah tempatna waqaf tam mah di mana-mana teu dipendakan dina hiji lapad, hubungan boh eta mah hubunganna teh dina segi lapadna atawa dina segi maknana jeung lapad anu sabadana, tah eta mah disebutna teh waqaf tam. Maka sok eureun di dinya heg langsung ngamimitian deui maca teh tina lapad sabadana, teu kudu dibalikan deui mun ek ngamimitian maca teh. Eta hiji. Ayeuna kadua tempatna waqaf kaf, di mana-mana aya hubungan antara hiji lapad jeung lapad sabadana ngan hubunganna teh hubungan dina maknana wungkul, henteu hubungan dina lapadna, tah eta mah disebutna teh waqaf kafi. Nu katilu aya waqaf hasan. Ari tempatna waqaf hasan mah nyaeta di mana-mana ta'alluqna teh kur ta'alluq dina segi lapad, tah eta mah sok alus eureun dina eta lapad ngan ulah ngamimitian deui maca dina lapad sabadana, kudu dibalikan deui macana teh. Wa ghairu ma tamaqobihun walahu yuqafu muttarron wa yubda qablahu. Wa ghairu ma sareng ari salianti perkara tama geus sampurna itu ma qobihun eta waqaf qobih ngaranna, walahu jeung eta tetep pikeun itu si qori yuqafu barina dieureunkeun itu si qori muttarron karena madarat, wa yubda jeung dimimitian itu si qori qablahu dina samemehna. Murad bet waqaf anu henteu sampurna maknana eta teh ngaranna teh waqaf qobih, maka teu meunang hukumna. Kumaha atuh lamun aya misalkan anu maca Quran heg eureun dina eta tempat kusabab madarat, boh eta mah beak napas atau kumaha, tah maka kudu dibalikan deui dina lapad samemehna. Walaisa fil Qur'ani min waqfin wajab wala haramin ghairi ma lahu sabab. Walaisa jeung teu aya fil Qur'ani eta tetep dina Al-Qur'an non min waqfin waqaf wajaba anu wajib itu waqaf, wala haramin jeung teu aya waqaf anu haram, ghairi ma salianti perkara lahu eta tetep pikeun itu ma sababun ari sabab. Murad bet dina Quran teu aya waqaf wajib, teu aya waqaf haram kecuali lamun aya sabab. Contoh ngahaja-haja waqaf dina ayat inni kafartu, tah lamun teu ngamaksud kana waqaf mah eta mah henteu haram. Haram teh lamun ngahaja-haja eureun di dinya. Sabab naon? Maknana kan goreng ini kafaratu. Paslun fi ma'rifatil maqtu'i wal mausuli. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Kakirangan kalepatan hapunten anu kasuhun hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.